حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fi kitabihi yaqulu nafa'ana bihi yu'id. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasus hamasiya bidil awzani fabaduha kan kaslarosani iftafala fala kaza tafalanahu ta'allama Bismillahirrahmanirrahim. Wahsus jeung kudu nangtukeun anjeun. Wahsus jeung kudu nangtukeun anjeun. Wahsus jeung kudu nangtukeun anjeun. Khumasian kana fiil bangsa 5 huruf. Khumasian kana fiil anu bangsa 5 huruf. Bidil auzani kalawan anu ngabogaan pirang-pirang wajan. Bidil auzani kalawan anu ngabogaan pirang-pirang wajan. Bidil auzani kalawan anu ngabogaan pirang-pirang wajan. Fabaduha maka ari kawitan itu auzan. Fabaduha maka ari kawitan itu auzan. Fabaduha maka ari kawitan itu auzan. Eta kan kasaro seperti lafad in kasaro. Kan kasaro eta seperti lafad in kasaro. Kan kasaro eta seperti lafad in kasaro. Wasani jeung ari anu kadua. Wasani jeung ari anu kadua eta ifta'ala wajan ifta'ala. Eta ifta'ala wajan ifta'ala. If'ala jeung wajan if'ala. If'ala jeung wajan if'ala. Kada eta seperti nyakitu deui lafaz if'ala. Kada eta seperti nyakitu deui ieu lafaz if'ala. Kada eta sepertinya kitu deui ieu lafaz if'ala. Bieu if'ala katukangkeun. Tafa'ala ari wajan tafa'ala. Tafa'ala ari wajan if'ala.
itu wajan tafa'ala. Tafa'ala ari wajan tafa'ala. Nahu ta'allama saumpama lafat ta'allama. Nahu ta'allama saumpama lafat ta'allama. Wazid jeung kudu nambahan anjeun. Wazid jeung kudu nambahan anjeun. Wazid jeung kudu nambahan anjeun tafa'ala kana lafat kana wajan tafa'ala. Tafa'ala kana wajan tafa'ala. So, bacalah. Karena kalawan nu ngabogaan pirang-pirang wajan. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kamari ngajelaskeun sulasi majid anu dibagi kana 3 bagian. Takarang nu kahiji nyaeta ngajelaskeun sulasi majid warna awal anu aya 3 bab. Ayeuna diteraskeun kana sulasi majid anu warna sani kadua. Cek sakumaha dina bait wasusobasian bidil awzani fabaduhakan kasarasani. Wasus jeung kudu anjeun nangtukeun ngahususkeun humasian kana fiil anu bangsa 5 aksara 5 hurufna. Aya 5 hurufna kitung we engke aya 5 hurufna. Ari kamari mah sulasi majid warna awal hurufna aya 4, 3 huruf asal, 1 panambah. Tah ayeuna mah sulasi majid warna sani hurufna aya 5, 3 huruf asal, 2 panambah. Makanya disebut sulasi majid warna sani. Sulasi 3 hurufna majid ditambah warna sani bagian kedua tegas tema panambahna aya 2 huruf. Jadi anjeun kudu nangtukeun kana fiil anu bangsa 5 aksara, 3 huruf asal, 2 huruf panambah. Bidil auzani kana anu ngabogaan wajan. Mana wae wajan-wajanna anu aya 5 aksarana teh sulasi majid warna sani. Fabaduha mangka ari kawitan itu wajan-wajan nu arek dicaritakeun. Nomor kahijina cek di dieu kan kasaro eta seperti lafad in kasaro. Tah bab kahiji cenah wajan in kasaro, lafad in kasaro bab kahiji aya dina tasrifah namanya in kasaro. Tah eta in kasaro hurufna aya 5. Kahiji huruf hamzah, kadua huruf nun, katilu huruf kaf,
kaopat huruf sin kalima huruf ro. Lamun wajan nama in fa'ala hiji huruf hamzah, kadua nun, katilu fa, kaopat ain, kalima lam. Cek tadi aya 5 huruf, 3 asal, 2 panambah. 3 huruf asal mana? 8 kasaro, fa'ala, panambahna mimiti ta 2 huruf hamzah jeung nun. Makana di atas lipan alamat nama eta bae 5 unggul aksarana sebab ditambahan hamzah jeung nun qoblal pa. Qoblal pa teh samemeh pa. In fa'ala hamzah nun samemeh huruf fa in. Lafaz in fa'ala. Kahiji bab kahiji nya eta wajan in fa'ala maujuna in kasaro. Wasani jeung ari nu kadua. Bab kadua. Mana bab kadua? Ifta'ala. Wajan ifta'ala. Nah, iki wajan ifta'ala sarua panambahna aya 2. 3 huruf asal, 2 panambah. Ifta'ala maujud ijtama'a. Ifta'ala panambahna teh hamzah qoblal fa jeung ta antara fa fiil jeung ain fiil. Aya huruf ta di antara fa jeung ain. Ifta'ala. Itu. Asalna mah fa'ala. Tambahan we hamzah jeung ta cicingkeun sitana antara fa fiil jeung ain fiil. Jadi ifta'ala. Maujuna ijtama'a. Jama'a asalna. Jadi ijtama'a. Jadi lamun rek dicokot kana mujarrad ijtama'a jadi jama'a. Namun in kasaro tadi mujarradna kasaro. Jadikeun majid walasani bab kahiji in kasaro. Sulasi mujarrad jama'a. Jadikeun sulasi majid walasani bab kedua ijtama'a. Tinggal ingatkeun panambahna unggul. Anu katilu if'ala wajan if'ala bab katilu. Panambahna hamzah qoblal fa jeung jinisna lam fiil. Jadi silamna aya 2 eta teh. Make sidah matakna macana kieu. If'ala. Jadi ngacirikeun aya 2 huruf. If'ala ulah if'ala. Lamun if'ala hurufna 4 berarti if'ala. Tapi lamun macana if'ala hurufna 2 double. Sebab jenisna lam fiil. Maujuna ihmarro. Ulah kieu ihmarro. Ihmarro mah hurufna 4. Lamun ditasdidan ihmarro berarti hurufna aya 5. Ro na aya 2. Dihijikeun jadi ihmarro. Katilu. Kaopat kaza eta sepertinya kitu deui seperti wajan if'ala tafa'ala ari wajan tafa'ala. Sarua tafa'ala ge hurufna aya 5 kahiji ta, kadua fa, katilu ain, kaopat ain, kalima lam. Jadi ayeuna aya 2, makana macana tafa'ala. Ulah tafa'ala. Lamun tafa'ala hurufna aya 4, tafa'ala. Tapi lamun dibacana tafa'ala ayeuna aya 2. Makana panambahna kieu ta qoblal fa jeung jinisna ain fiil. Jadi ayeuna aya 2. Lamun dina tasrifan alamat aya bahasa dieu jinisna lamun jinisna gitu berarti eta teh double hurufna. Misi hayang apal nah si jenis teh ada jenis double hurufna aya 2. Jenisna ain fiil lamun gitu berarti ayeuna aya 2. Ngajenis bercabang ngajenis. Tafa'ala tah eta bab keopat. Maujuna nahu ta'allama saumpama lafaz ta'allama. Lamun nya tasrifan mah takallama.
asalna kalama tambahan eta qoblal fa jeung jinisna ain fi'il jadi takallama asalna fa'ala tambahan eta qoblal fa jeung jinisna ain fi'il jadi tafa'ala opat berarti opat bab hiji deui wazid jeung anjeun kudu nambahan tafa'ala kana wajan tafa'ala jadi berarti aya 5 tafa'ala maujuna taba'ada ta qoblal fa jeung alif antara fa fi'il jeung ain fi'il tafa'ala asal nama fa'ala ditambahan ta qoblal fa jeung alif antara fa fi'il jeung ain fi'il jadi tafa'ala asal nama taba'ada teh ba'ada jauh ba'ada tambahan ta jeung alif antara fa fi'il jeung ain fi'il jadi taba'ada artinya robah jadi saling menjauhi ya ba'ada jauh jadi kan Sulasi Majid warna sani bab kelima taba'ada artinya robah jadi saling menjauhi saling berarti duaan pa jauh-jauh gitu. Ya jadi ngabogaan mana musarokah alif jadinya alif antara ke nama ke bisa nganyahokeun ke dina bait yaqulu anu selanjutna make jeung ditambahan hamzah qoblal fa artina beda ke ditambahan ta qoblal fa ke beda artina tapi dia kuncina ilmu alat teh hayang bisa bahasa Arab ngartikeun bahasa Arab tergantung situasi lafadna ditambahan jeung henteuna kayak robah arti seperti ya in kasaro nya in kasaro asalna kasaro ai kasaro teh pecah artina pecah lamun in kasaro robah naon atuh memecahkan menerima pecahan lamun ifta'ala ijtama'a asalna jamaah lamun jamaah artinya kumpul jamaah kumpul jadikan we Sulasi Majid warna sani bab kedua ijtama'a artinya menerima perkumpulan jadi robah arti kosakata asal nama kumpul gitu kayak di robah we ditambahan huruf jadi panjang deh artinya seperti itulah ya jadi kesimpulanana dina dua bait di dia ngajelaskeun bahwa Sulasi Majid warna sani eta hurufna aya 5 3 huruf asal 2 huruf panambah kalawan ngabogaan wajana aya 5 bab kahiji wajan in fa'ala maujuna in kasaro kadua wajan if ta'ala maujuna ijtama'a katilu wajan if Allah maujuna marro kaopat wajan tafa'ala maujuna takallama kalima wajan tafa'ala maujuna taba'ada makanya dina Sulasi Majid rasani karena qaidah iya kapangilu urang berarti ta qaidah dina tasrifan teh nyokotna dina naon dina yaqulu itu mana bait yaquluna kema kitu mana bait yaquluna anu berhubungan jeung Sulasi Majid warna sani anu 5 bab teh betan ku urang wasus humasian bidil auzani fabadhu hakan kasra wasani iftaf alaf ala kaza tafa'ala nahu ta'allama wa zid tafa'ala macana kitu iftaf alaf ala diwasolkeun supaya kena kana lagam baharojaj
iftaf alaf ala kaza tafa'ala ulah kieu iftaf ala if ala kaza wah kena ke wajana timbangan nazomna bakal nyengsol wah kena mata rada kararago itu biasa mah iftaf alaf ala di dieu mah masih kene leuheung engke bet ka hareup masdar rada kararago mananya masdar halaman yeuna betna tah halaman 20 genep ke aya bet rada pabaliut ke macana aya bisa rada lumayan di dinya mah rada kan kagok dina ngawasolkeun bet halaman 20 genep tah anu panghandapna kahamzi amdin tahuma wa masdari wa arwa ainulil wa hamjil ajhari wa benimi binti bignatin wasnaini wa mrihim ro'atis nisnataini wa benimi bini binatin wasnaini wasolkeun wa benimi bini binatin wasnaini wa mrihim ro'atin nisnataini taeta ada kerbauan ternapalkeun bet ieu kagok wae balelol wa mimip wa benimip oh saya boga mah bagian yaqulu mah eta yaqulu bet eta tararago ka itu biasa eta ke dina masdar dina hamzah wasal bagian hamzah wasal ta balik deui kana bieu jadi wahsus humasian bidil auzani fabaduha kan kasara wasani iftaf alam ala kaza tafa'ala nahu ta'allama wazid tafa'ala maksudna dua bait di dieu ngajelaskeun sulasi majid warna sani bab sulasi majid warna sani anu mana ieu sulasi majid warna sani teh aya sabaraha huruf 5 huruf huruf asalna sabaraha 3 huruf penambahna 2 ayat sabaraha babna ayat 5 bab hiji wajan in fa'ala maujuna in kasara kadu wajan in ta'ala maujuna ijtama'a katilu wajan in ala maujuna in harra kaopat wajan fa'ala maujuna takallama kalima wajan fa'ala maujuna abada gitu dua bit ya tinggal sulasi majid warna salis ucapnya bismillahirrahmanirrahim wasosumasi wasosumasi yang bidil auzani babadu akan kasara asani iftah alam ala kazata fa'ala nahu ta'alama wazida fa'ala wasusumasi an bidil auzani babadu